Kali dia sekali. Si dia enggak pun Pak. Dia sekali. Dari itu dari pelaminan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyadha jamalihi wa zakahum wa falaqa subha anwari wa atla'a alaihim syamsa asrari wa manna alaihim bi isbaghi ni'amaihi wa ajlasahum ala kursi tauhidi wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaimi wa fataha alaihim baba dzikri wa afnahum thumma abqahum limaslahati ibadi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu 'ayuba. Wa qala aidan, al-hujjaju wal 'ummaru wafdullah yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'u wa yakhlifu 'alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfin. Pengatur waktos aduku pribados dipihormat al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, wabil khusus kersana sehnuna al-mukarram sesepuh ieu pondok pesantren sapula wargi aduku pribados dipihormat, wabil khususil khusus ini sepuh kasepuhan Kiai sepuh kersana Kiai Mahfud Sidik, Kiai Haji Mahfud Sidik selaku sesepuh pondok pesantren Al-Hambaliyah anuku pribados dipihormat, aparatur pemerintahan,
tokoh masyarakat, jamaah pangaosan, hadirin wal hadirat, tekakantun santri wal santriah, nu sami-sami hadir anu ku pribados dipihormat. Teginten ageng nugraha Allah nu dikucurkeun ka urang sadayana dina saat anu ieu. Urang sadayana dipaparin kasehatan lahir batin sehingga tiasa bermuajahah kumpuriung dina ieu haflah dina raraga pangaosan nu dikaitkeun kana walimatus safar. Mudah-mudahan ieu riungan pangaosan ku Allah Ta'ala dijantankeun riungan anu pinuh ku rahmat sareng barokah sehingga jadi sabab anu mujarab kana sumpingna ilmu nafe ka urang sadayana. Ku wasilah ilmu nafe mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngabukakeun manah urang sadayana kana jalan wusul ka hadrat Allah, ngabukakeun manah urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan pangaosan dilajengkeun urang munajat heula sasarengan kumanjatkeun doa ka Allah Subhanahu wa Ta'ala nu dikhususkeun ka pangresa kiai sesepuh pondok pesantren ieu sakulawargi anu anjeunna bade angkat ka tanah suci ngalaksanakeun umroh. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan aranjeunana ku Allah Ta'ala ditantayungan ti kawit angkat dugi ka uwi deui disalametkeun lahiriahna, disalametkeun hakikiahna, disalametkeun jasmaniahna, disalametkeun rohaniyahna. Moga-moga dilancarkeun sanes kanten urusanana nu ta'alluq jeung ibadah umrohna oge nu ta'alluq sareng keperyogian jasmaniah rohaniyah aranjeunana. Moga-moga ku Allah dipaparin rizki umroh anu mabruroh ma'juroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikantun para santri wal santriah termasuk pasantrena moga-moga ku dikantunkeun kirang langkung 12 dinten ku nu jadi guruna. Moga-moga ieu pasantren ku Allah ditangtayungan sing langkung majeng urusan duniana jeung urusan akhiratna. Santri-santrina moga-moga ditingkatkeun ku Allah derajat dunia sareng akhiratna. Moga-moga ieu pasantren ku Allah Ta'ala dijadikeun hiji tempat pendidikan anu pinuh ku rahmat sareng barokah anu dibuktikeun ku Allah Ta'ala dina 3 perkara. Kahiji, moga-moga ieu pesantren tercatat di kodomo bromna Allah sebagai tempat pendidikan calon-calon kakasihna Allah. Anu kadua, moga-moga para santri wal santriah nu belajar di pondok pesantren tikawit santri nu pangbudakna dugi ka santri nu pangsepuhna tikawit anu ngaosna sering oge nu langki ge urang doakeun wae muga-muga sadayana dipaparin sifatan muridin shodiqin, yakni para santri nu semangat belajar ilmu agamana anu disarengan kumanahna taroki jeung suluk ka hadrat Allah sarta dina taroki jeung sulukna ditangtayungan ku Allah teu kapitnah ku akuan di perjalanan. Anu katilu, muga-muga para pengurus di pondok pesantren nu disesepuhan ku kersana kiai di dieu oge di rencangan ku rekan-rekana oge para santri nu ageng nu sok biasa janten pemuruk muga-muga sadaya pemurukna ku Allah Ta'ala ditabi-tabi sifat kabur sidanana. Walhasil nu diuruk jeung nu ngawuruk muga-muga salawasna tetep dina ridona Allah Ta'ala. Muga-muga salawasna aya dina panangtayungan Allah Ta'ala. Muga-muga disalametkeun ti dunya dugi ka akhirat. Para pejuang i pondok pesantren anu parantos ngainfakeun hartana emutanana tanagina demi ngawujudna ieu pangaosan walimatus safar, demi ngawujudna ieu pendidikan pondok pesantren. Muga-muga amal kasayan aranjeunana
ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan kenging pembalasan anu berlipat ganda. Upami jalmi-jalmina nu ngadamel kasayan tadi dina wangkit ieu aya kene di alam dunia, urang duakeun ku urang sadayana, mudah-mudahan masing diparanyangkeun yuswana, dibarokahkeun hirup jeung kahirupanana, disarehatkeun lahir batina, disarolehkeun turunanana, ditingkatkeun darajat dunia sareng akhiratna, dipaparin rizki husnul khotimah. Upami diantawisna jalmi nu ngadamel kasayan tadi dina wangkit ieu parantos mulih ka jati mulang ka asal, yakni parantos janten ahli barzah, khususna umumna mah sepuh-sepuh urang sadayana, luluhur urang sadayana, putra-putu dulur urang sadayana nu sami-sami parantos tilar ti dunya, muga-muga dipaparin barokah ieu pangaosan sehingga dicaang padangkeun di alam barzahna, dihapunten sadaya dosana, ditampi iman Islamna sareng ibadahna kalayan kenging tempat nu sae di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Upami diantawisna ahli barzah dina wangkit ieu aya nuju kenging nikmat, mudah-mudahan ditambi-tambi kanikmatan. Upami diantawis ahli barzah dina wangkit ieu aya nu tunggara nandangan siksaan ti Allah taala, mudah-mudahan ku mustajabna doa urang sadayana anu nuju ngariung dina ieu pangaosan ayeuna eta siksaan masing dicabut deui ku Allah, digentos ku nu mangrufi nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabatal maghfurah bihaqqi ummil Qur'an syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Hadirin rahimakumullah, cunduk kana waktu ninggang kana mangsana pangaosan dikawitan 9:30. Simkuring ngaos insyaallah di Pak Haji Ake tabu 10. Jadi gaduh waktos 1/2 jam pangaosan. Sawios ibu ngaos 1/2 jam sawios. Malah mah mesti diperekeun gitu naon ibu. Keur mah ari kana ngaos mah tara aya nu hoyong ngelami leres bu. Simkuring jadi mubalik kirang langkung 40 tahun. Ngalir ngidul ngulon nepi ka Citorek ka Jeruk Cikunir dugi ka Baduy pangaosan 40 tahun udar ider. Kang Haji can pernah menakan jalmi ceurik sesongkolan hoyong lami ngaos can menakah dieu. Numawi ngaos mah sakedape kalah ka atoh leres. Malah mah ari kiai ngaos teh maparin ilmu sanes maparin artos. Lamun maparin ilmu seueur teuing nu dipaparin biasana sok puyeng leres. Eta kiai teh kira-kira ngaji 3 jam dewek nepi ka puyeng. Upami masihan artos seueur teuing nu dipasihan puyeng kira-kira namuha. Atoh we nu aya nyambeuna. Rek ngaos kiai sak jam ternyata 2 jam. Insyaallah ibu mustami mulihna kuku lutus. Tapi upami bade ngaos, bade masihan artos 1 juta ternyata 5 juta. Kira-kira nu dipasihan kuku lutus mah. Tah kitu bedana jalmi kana ilmu teu sapertos kana ibu-ibu tos tuluh tacan. Ngaroskeun tuluh sote pura-pura. Padahal tuluh kene simkuring ya. 2:30 wangsul pangaosan ti Cianjur. Ayeuna geus cungling dewe di dieu. Ieu teh ibu geus tatalimengan tuluh ieu teh sabenerna. Mangkani ngantosan ti jam 7:30 tadi. Geuning mani isuk pisan cenah kiai teh datang. Kapan manggih beja ti guru pangalusna kiai nu sok sobar ngadaguan santri. Tah.
pang alusna santri nu sok soban ngadagoan guru ngan ulah dituluykeun gitu. Ibu-ibu geus atoheun naon sababna mun kiai ngaji tuluh insyaallah malila ngajina komo jam 10 dihajiakeun insyaallah ke pangaosan kajian hikam sareng Jamiul Mukri rutin sasasi sakali di Kang Haji Herman di dieu sasasi sakali dinten mingon kahiji ba'da duhur. Mudah-mudahan diberkahkeun sadayana ku Allah amin. Naroskeun tulus teh ibu ari kana ngaos mah nu tadina cenghar ge sok hadak-hadak ari kana artos mah nu tadina tuluh ge jadi si ibu gaduh caroge nyaba ka Jakarta 5 sasih teu meuli setengah 3 meme subuh aya nu gegedor kana pantau pas ditoong teh oh salaki kuring datang tuluy dibuka tulak pantau teh ngudarna bari dadalik degan tuluh sanggeus dibuka pantona carogena lebet calikna kursi tuluy masihkeun artos ladang nyaba ibuna tah kuring teu balik 5 bulan teh alhamdulillah meunang 10 juta ditambi moal Bu sarta ku si ibu teras dietang cing Bu kira-kirana si ibu ngetang artosna nunutan moal oh kitu bedana nu mawi ngaos teh kiai kudu ati-ati eta teh mayoritas jalmi kana ilmu teu sapertos kana artos. Naon sababna ari kana ilmu teu ngaraos butuh, ari kana artos mah ngaraos butuh. Leres. Rek ngaos jam 8, jam 10 datangna, tapi lamun rek dibagi BLT ku lurah tah beda deui teh mah. Cek lurah isuk jam 8 dibagikeun di kantor lurah, dan di subuh geus nongkrong di kantor lurah. Tak gitu bedana jalmi. Padahal nu dia mun hadir di dia ditaros ku abdi walarana benten kan. Bu, ditaros bade ngawalar moal. Sing jujurnya bonya ngawalarna. Penting mana harta sareng ilmu cisok walar Bu. Jujur itu Bu. Penting mana harta sareng ilmu. Dua nana mau bagusina rosa abdika. Penting harta, penting ilmu, penting setuju tuh Pak? Sing kompak Pak, sing kompak. Ibu-ibu nu teu ngajawab didoakeun. Carogena sing kawin deui. Penting harta, penting ilmu, penting eta jawaban teu bener ngan teu jujur. Mana buktina Bu? Ari milari artos sok samingon sekali setunggal dinten. Ari milari ilmu, ari ngawas ka Kang Herman di dia sok unggal dinten sok samingon sekali. Ari turun saminggu sekali gitu. Ari ditaros penting ilmu panteu jujur eta teh Pak. Nyata nama ibu-ibu nu teu pati ngawaler teh sim kuring paham. Kunaon bingung. Rek ngajawab penting ilmu cek si ibu dipikir-pikir teu boga duit ripuh. Nyata nama terang karena nisbatna ilmu sareng harta. Nisbatna ilmu sareng harta ibu ulingan teu. Urang bahasakeun ku abdi make bahasa syair ti ulama. Fa in kunta damalin walam takun da ilmin ka'antalaka hufun wala esalaka hijlun. Kartos Bu, kartoskeun ulang. Lamun anjeun boga harta tapi henteu boga ilmu, lir anjeun boga sapatu tapi henteu boga suku. Apa? Harta dilibatkeun sapatu, ilmu dilibatkeun sampean. Penting sapatu, penting sampean. Kan bae boga suku ge boga sapatu. Kayak unggal poe beli sepatu, ada suku teu boga rek dilehut rek disuhun sepatu tuh. Ibu-ibu ge paham. Sanajan gaduh sepatu lamun teu gaduh sampean ka pasar dugi moal. Tapi sanajan teu gaduh sepatu, gaduh sampean ka pasar dugi moal.
kan kurang pantas tadi sapatu mah. Jadi bener dua lagi harta penting namun ilmu langkung seperti sepatu jeung nah gitu. Kuring mah geus terlanjur kaya ari ilmu mah teu gaduh ngan harta mah seueur. Jadikeun harta alat pikeun milari hitung-hitung nukeurkeun sepatu kana suku. Nu belegog mah nukeurkeun suku kana sepatu. Cek saha harta terpenting-penting, Pak. Agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Agama Islam itu agama yang mendorong kemajuan, bukan agamanya orang-orang pemalas. Tipe umat Islam kerja keras, cerdas, ikhlas. Nu bedul mah lain tipe umat Islam. Ieu mah umat Islam keur mah belegug ngedul ongko maju moal umat Islam. Walaupun negara NKRI ini warga negaranya mayoritas umat Islam, tapi kalau tipe umat Islam bodoh bari ngedul, insya Allah perjuangan umat Islam akan kalah oleh orang-orang minoritas. Betul, Pak? Penting hartanya, Pak. Agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak berarti mentang-mentang agama hanya ibadah saja yang dianggap penting. Harta juga penting, cuma ilmu lebih penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di hadapan umatnya mencakup 3 unsur penting yang didakwahkan oleh Rasul. Satu yang didakwahkan oleh Rasul masalah peribadahan, kedua yang didakwahkan oleh Rasul masalah kesejahteraan, ketiga yang didakwahkan oleh Rasul masalah keamanan. Salira damang artos seueur ibadah getol negara aman. Raos enggak? Coba dibalikkeun. Awak geri jabat boga duit, ibadah ngedul negara kacau. Nikmat mah. Nah. Jadi ilmu lebih penting. Ilmu hiji cahaya pikeun nyaangan perjalanan hirup. Jalma nu hirup di dunia lumampah make ilmu sapertikeun jalma lempang di nucaan. Boro-boro rata sanajan rumpil insyaallah salamet. Naon sabeuna nu lempang di nucaan bisa milah, bisa milih mana tincakeun, mana lengkahan. Laras. Tapi ilmu sanajan penting, Pak. Aya nu langkung penting. Naon sababna? Sebab ilmu jalma jadi pinter, sebab iman jalma jadi bener. Mending pinter, mending bener. Kedua putra bu mending pinter mending bener. Sapi kajenting itu bener. Wah, ribu kalau kabeak dipinteran ku budak lu pinter itu bener. Mesantren kakak saminggu geus nyuratan minta duit 4 juta rek meuli kitab Tijan Daruri. Dasar kolotna belegug diberek we. Ari rek meuli handphone Android. Bahaya. Harga manusia lainnya pinter tapi dina bener. Maka yang disebut ilmu nafi itu ilmu yang dibarengi iman. Semakin tinggi ilmunya semakin tinggi imannya. Semakin hebat ilmunya semakin kuat imannya. Lamun ilmu teu dibarengan ku iman, ilmu goerna pe, ilmu nu teu manfaat. Lamun jalma pinter tapi teu bisa bener, insyaallah jadi provokator. Uang negara hilang 1,3 triliun kudu belegug kudu pinter. Kudu pinter ngan teu bisaeun bener. Tah eta Pak bahayana. Pang pentingna jadi harta teh penting, tapi bukan segala-galanya. Ilmu penting, tapi bukan segala-galanya. Sok nu rumah tangga Pak, bisa weweg rumah tangga sabab harta, sabab ilmu, sabab iman sok Pak. Namun sabab harta rumah tangga weweg ulah aya konglomerat nu pipisahan rumah tangga. Ulah aya jalma beunghar acak-acakan rumah tangga. Seueur anu beunghar teu bener rumah tanggana aya? Atau seueur? Seueur. Maka harta itu bukan segala-galanya. Ibu salah besar bu, lamun gaduh emutan, tenang, rumah tangga kuring wabeg sabab salaki aing beunghar, salah besar. Bukan segala-galanya, dibuktikan ulah kan. Dengan hartamu kamu mampu membeli ranjang yang bagus, tapi hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak. Leres. Nu ranjangna saya can puguh tibra sarena Pak. Komo jadi waos. Atawa ladang beunang ngaju. Atawa pejabat ladang korupsi sieun ditangkap ku KPK. Leres. Tibra sarena moal.
Dengan hartamu kamu mampu membeli rumah yang bagus, tapi hartamu tidak akan mampu membeli kehidupan yang damai. Sok aya di gedong sigrong pasea, sok kunaon gumbrung galelo, rumah tangga nu burung jeung nu gelo. Lamun hadideng mama parasea apa, aya nu jangkung, aya nu penek, aya nu bodoh, aya nu pinter, 20 urang saimah ngahiji, aya awewe, aya lalaki, aya nu beunghar, aya nu fakir, tapi aneling kabeh, insyaallah mah parasea. Tiluan we di imah dordar pupus kaca lantaran lu garelo hunggul. Benar Pak? Harta itu bukan segala-galanya. Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal, mampu membeli obat yang bagus, tapi hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat. Betul? Nu beunghar aya nu maot. Lamun hirup bisa dibeli nu beunghar tong marawa. Ari damang ku obat sanes. Lamun hek damang ku obat dokter ulah aya nu gering. Aya wartosna dokter teu damang ka dieu. Aya anu maot ge aya jeung ngancel boro-boro nu gering. Nah, dengan hartamu kamu mampu mengoperasi plastik wajah yang jelek menjadi cantik, tapi hartamu tidak akan mampu membeli hati yang indah. Betul kan? Bukan segala-galanya. Geus ulah tulikeun deui era berarti. Bukan segala-galanya. Ilmu itu bukan segala-galanya. Kalau ilmu segala-galanya, moal aya nu pinter pipisahan. Profesor, doktor, kiai jumhur aya nu pipisahan. Aya lin kurang pinter, kurang kuat dan iman hiji-hijina nu manjing dijadikan pondasi rumah tangga. Kang Haji berangkat ka tanah suci, rek laksanakeun umrah, rek laksanakeun haji, eta teh sababna iman. Lamun teu gaduh iman, loba duit, loba nu teu idit, aya nu seueurna arto anu artosna seueur tapi teu berangkat haji. Daripada ini haji meninggal gedean perusahaan. Tukang ulin daripada ayeuna berangkat ka tanah suci 100 juta, plus mah 250 juta seorang. Aing meninggal nukerkeun mobil kan leuwih alus. Bener kan? Kulantaran aya iman teu paduli anu tadi. Sabab naon? Palai kenging ridho. Gitu kan. Matak pang pentingna hirup mah iman. Bobotna rumah tangga seukuran iman. Berangkat ke tanah suci ukuran iman. Lain saukuran harta, lain saukuran pinter. Nu mawi nu pang kudunan kuat iman teh caroge sabab sebagai kepala rumah tangga. Matak lalaki beda-beda, aya lalaki kuas dudukui, aya lalaki kuas kopeah. Nu kuas dudukui lalaki kuat iman, mau ngamuk kejah mata neng cicing tukangan akang, apal beres we pokona. Eta kawas dudukui cetok leutin awi. Tukang tani hujan ngawuluku dipake. Halodo dipake. Rek mani panyu pake panyu. Segala manjing eta lalaki langit lalanang jagat. Ieu mah lalaki ceceehan dicarikan pamajikan hees di gardu. Kasentak ku pamajikan pulung ka bapak, lalaki ceceehan kuas kopeah hidup. Tradisi rugi masuk tradisi Pak. Kopeah hidup malah mun halodo dipake ngaruh seutik semitilep ya kan. Asupkeun kana kantong eta gambaran lalaki ceceehan. Mata kiai lamun arek nyawer lalaki deui ya. Kalau laki nya santri, Kang Haji juga gaduh santri rek nikah. Make bahasa Arab, kun kal dulukuy wala takun kal kopeah. Mane jadi lelaki kudu kos dudukuy ulah kos kopeah. Ya mah boga masalah, awewe dikaharupkeun jig neng kaharup neng. Manehna nyumput tukangan bujur pamajikan, lalaki kodompol gitu mah. Bener kan? Iman we geus lah pokona mah. Paling penting kadua L katilu harta tak kudu bulu tilu teh eta bu si ibu mah yang boga menantu bulu tilu salah ngartikeun bulu tilu kasep pinter beunghar ari bener atuh nyakal aing boga menantu beunghar goblok sebab naon bener kan kasep pinter beunghar bulu tilu mah bu kuat iman seueur ilmu cukup harta matak barokah tina walimatus safar Kang Haji ini dia urang ngadua ka Allah moga-moga Allah maparin iman nu kuat ka urang sadayana amin maparin ilmu nu seueur amin maparin harta nu cukup amin harta mah ulah seueur cukup mending seueur mending cukup tapi supaya yang seueur
Datang ke kiai minta doa nomor hiji. Naon Kang? Waduh aing usaha seumur hirup luput rekeun beunang. Warisan hampir beak pakai modal. Cik minta doa nomor hiji. Bari can ngaji bab doa ka kiai. Duka nu mana doa nomor hiji teh? Jigana begitu dibaca langsung beunghar jigana ieu. Ngalomeran doa teh kulafadna dan doa teh beda-beda kan. Aya doa bilisanil maqal, aya doa bilisanil hal, aya doa bilisanil sirri. Mali bahasa ayeuna dan ke bab mah bahas. Bersambung di dia di kang haji ari ngaos deui eta mah. Tah gitu kan. Eta doa can diaji bab doa lagi. Doa husnul adab, doa suul adab, doa li zahril faqih, doa kiaman bihuquqi rububiyah, doa li zahril ubudiyah. Can sorogan kajengan bab doa, dotong-dotong minta doa nomor hiji. Hayang naon Kang? Hayang sagala loba, ulah Kang sagala loba maripuh lah hayang ngajaran aing bukan ulang tarang kekeh ku ajengan dibere baca ya Kang doana sagala loba ya boga ajengan mah doana hayang segala loba aya doana Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran atini milkan aziman baca ya Kang mohon insyaallah baca tapi kudu puasa 15 tahun sugan rek 3 poe kita puasa hayang beunghar saumur hirup puasa 3 poe samingguan beunghar 15 tahun puasa mantap dibaca terus Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran atini milkan aziman ku Allah di kuping wah ieu jalma yang segala loba wae geus ku aing berelah cek Allah sok kasihna boga sawah 20 hektar boga duit 50 miliar mana di bank dituna oh tapi ku aing diberi hutang 20 triliun nikmat mah coor tapi cukup wali nikmat kan numpak mobil Mercy hargana 2 miliar misalkan duit 500 juta tapi hutang 5 triliun insya Allah cerik mah jalan kan mending kena tumpak motor butut misalkan duit 10 juta rek beli surabi lo bahasa sana Kang mah yang loba wae menikmati lain dina loba dina cukup rezeki mah entah Rasul sasauran jalma nu rek disalametkeun agamana rezekina sok dicukupkeun leuwih teuing bisi sombong kurang teuing bisi frustasi kapaham teh Kang syukur geus kapahaman dina ngalincak kana bab haji ieu nu hadir di dieu tos janten haji sadayana cacan palai cik ngacung leuteut palai tos gaduh artosna teh can ning calengan osok bohong juga bukan duit 200.000 pakai beli baso kabeh jeung udud dicelengankan keur mau ngaji teh 10.000 atuh bun tang celengan keur mau ngaji kagok atuh da 10.000 2.000 ge kajeun nu penting cirina hayang yang celengan baru artos 10.000 2.000 tuna keur mau ngaji orang yang menang 200.000 alhamdulillah ya keur mau haji menang 200.000 mikirna ulah 200.000 jauh kene kan 30 juta ulah mikir gitu Bu 200.000 yang mau pakai ongkos di Tasik lebih ke mana ke Jakarta lebih insya Allah lebih ke bandara kan itu bisa nyawa 200.000 ongkosna tah itu aing karek ke Mekah ya tengan ke karena ke bandara ongkos kapalan can tah gitu insya Allah bunga hati teh Bu. Tapi saya Bu, can gaduh artos geus hoyong munggah haji. Hitung-hitung jam 7 bisa yang salat lohor, halus. Si ibu mah ari lohor salat geus dur can hayang. Ari munggah haji can boga duit geus hayang kayak dari itu. Padahal munggah haji rukun Islam sarua, salat ge rukun. Bala mana haji jeung salat? Ulah pilih kasih Bu. Ari salat dur lohor can hayang sih. Ari munggah haji can boga duit geus sayang tapi halus teh naon eta teh mustajabna doa wah saha cing doa Nabi Ibrahim kan waktu nyimpen kulawargana bade ngalahirkeun dina hanapeun tangkal korma dicaket Baitullah bebeja urang udah nuna kulawarga terbebeja ka Allah cukup laporan kalurah jeung ka RT kalau bebeja Gusti abdi teh nyimpen kulawarga di Cikurubu caket alhamdulillah asal bebeja kitu teh nah muga-muga disalametkeun rezekina dicukupkeun mantep Nabi Ibrahim wartos kan Rabbana inni askantu min dzurriyyati ghairi rijar'in inda baitikal muharram Gusti abdi teh nyimpen kulawarga abdi bojo abdi dina hanapeun tangkal korma nu teu jadi
daun-daun acan anu teu daunan acan komo buahan itu bebeja naon maksudna dituna didinya Rabbana liyuqimus shalah sugan we deukeut Baitullah mah darek salat pamajikan abdi jeung anak abdi mentak jalma anu aya iman mah ayeuna ge sok mikir aing deukeut pesantren mahal-mahal ge dibeli ku aing ieu gaji anak imam meuli imah asal murah aja badak teh nyaho teh kalau judi di dinya atuh budak 10 tahun geus pinter judi mikir kan pawarta surangka eta Nabi Ibrahim rek ninggalkeun bojona bari jeung teu dituna anaon-anaon urang mah nyoba ka Jakarta pamajikan beas aya duitna dibere naon sih ieu mah henteu rek dakwah kumaha kira-kirana eta bojona henteu nanaon sabab imanna kuat tapi lamun teu kuat iman sok ayeuna pamajikan ajengan rek ngajuru ngap-ngapan didinya ini dakwah insyaallah minta tolak dulu balik goblok lagi aing disebut kiai aing teh tereh pae ngajuru ini cika bener kan sabab iman teu kuat iman teu mangga kangjung berangkat ka ditu laksanakeun tugas di Allah keun we abdi mah tawakalna ka Allah akang mising aya ge teu bisa ngagampangkeun ngajuru abdi geus Allah nu ngurus abdi mah yakin jeung akang mah berangkat ka ditu sok hebatnya otak iman teh paling penting didinya tuluy ngadoa tidinya Nabi Ibrahim faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim muga-muga Gusti ngajadikeun hade jalma sing harayang kadinya mata ka Baitullah macan boga duit ge sayang eta mustajabna doa Kangjeng Nabi alhamdulillah sanggeus soyong muga-muga sadayana ieu alumroh sareng mung haji amin didoakeun ku abdi naon sababna berkah pangaosan mah wah teh aya paling hebat pangaosan dinisbatkeun ka jalma anu can boga ilmu di mana kersa ngaos bari ikhlas hukumna kakasih Allah di mana geus jadi kakasih boro-boro aya sing teu aya ge dicukupkeun rezekina ku Allah ulah mikiran kieu pieu mana wah loba nu ngongkosan cuk ajengan ge kan aya haji nasib aya haji nisab haji nisab mah boga duit haji nasib mah teu boga kan digosan batur tah eta teu naon nu penting nepi we ka ditu nya kan ulah mikiran ayo ngaji tumpak motor sorangan itu mah tumpak motor batur ulah mikiran gitu kan atawa urang ayo ngaji teh euy nepi tapi dibawa batur justru pangenakna eta rek berangkat ka pengajian teu kudu meuli motor teu kudu ngamandian teu kudu majikan teu kudu ngabensinan ditumpakan ku urang nepi ka pengajian ngan ceuk nafsu teu ngeunah tumpak motor batur ku hayang disorangan tah kitu teu ngarasa cukup ku paparin ti Allah geus matak diluahkeun keun hoyong teu naon nya ka bisa dugi ka Mekah bisa syaratna boga tilu hiji kudu kuat isi dua kuat pesah tilu kuat pasuh hiji fisikna kuat boga duit fisik teu kuat moal bisa ngalaksanakeun haji da ari haji jeung umroh mah ibadatul fi'li ibadah ku pagawean ibadah tankil ibadah rukun pindah dina rukun hiji jeung rukun hiji deui ari salat mah mun di juru masjid di dinya kabeh 17 rukun teh banyak ari mau ngaji makan wukuf di Arafah ari miqat di mana tawaf di mana sa'i di mana jadi rukun ieu di dieu rukun ieu di dieu rukun ieu di dieu waktuna beda tempatna beda mata disebut ibadah tankil ibadah rukunna pindah tiap rukun beda tempat beda waktu tak kitu bedana teh tapi ibadahna ibadah jasmania lamun fisikna teu kuat susah ibadahna di ditu mah mata kudu kuat fisik nah pesakna kudu kuat lamun lemah pesakna bisa beragam muaka teu boga biaya nama urang teu bisa ilit kecuali di ongkosan batur nasib itu anu katilu pasir teh naon ilmu kade loba nu ka Mekah teu make ilmu umroh jeung haji teu make ilmu ari umroh jeung haji teh kan beda-beda aya nu haji sah aya nu umrohna makbul aya nu haji na sah aya nu haji makbul aya nu haji majur tilu tingkat haji teh umroh ge sami aya nu umroh sah aya nu makbul aya nu majur ieu kabeh boga syarat sahna aya diatur ku ilmu fikih syarat makbulna aya diatur ku ilmu tasawuf syarat majurna aya diatur ku ilmu tauhid kudu bener akidahna
Salah tekad we aing nu bisa, ku kekuatan aing bisa ini ka ditu. Kamu kah datang kamu kah bunga pada kuring loba duit jadi kuring bisa ini poho ka Allah na. Nekadkeun ku kekuatan dirina datang ka dinya eta mun ngahaji bari musyrik hukumna. Kira-kira na diganjar moal digenyer eta mah bah. Kira-kira na mabrur moal mabur bah lain mabur. Mata kade ilmu nu tilu kudu dimiliki ku urang. Mun ngahaji teh seueur jalma anu pasti dah jin gara-gara teu make ilmu. Gara-gara teu make ilmu. Loba anu dina mun ngahaji ngabalang jumroh teu apal waktu. Batur mangga walang ngabalang we. Padahal aya waktu fadilah, aya waktu jawaz, aya waktu rahmah. Dina na eta oge. Teu paham dia mah tuturuti we hungkul ka batur. Malah di dieu na jang geura pembinaan ka ditu. Urusan haji jeung umroh, aing cenah gampang nurutan batur ge di ditu mah. Hari ibadah bisa tuturuti itu kan? Bisa kan? Tuturuti batur ngabalang, batur mah pakai batu kurang aku senal. Datu nyampe kalau bahaya tuh kan? Gegagah dina tawaf salah metakeun diri, batur lowong lompat karena lain teniat naon? Teniat tawaf, batal tawafna kan? Niat budak batur tawafna. Ulah kade tadi dia kudu ngangge ilmu teh seueur teu make ilmu sehingga hajina teu bisa berhasil. Padahal mun berhasil umroh jeung haji wah hebat Kang hayang beunghar Kang gampang mun haji sing ikhlas balik beunghar sok bisa kitu eta bisa jaminan di Allah Kang bebas dina dosa bebas man hajjal lillah aduh pika bitaeun man hajjal lillah ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sajalma nu ngahaji lillah ikhlas kan itu daya tujuan kesalian Allah, maka ganjaran mengaji lillah dosa nu anggeus jeung nu acan dihampura ku Allah. Man kade kieu wah aing mah geus dihampura cenah aing doraka wis kadaekna da geus ngahaji. Ulah kan. Teu apal kamari mahdur makjur teu ngaji. Syarat sah aya diatur ku ilmu fikih, syarat makul diatur ku ilmu tasawuf, kudu ikhlas. Syarat majur diatur ku ilmu tauhid, kudu sidik abudah. Artina bener patekadan, ulah tekadna melenceng kana Mu'tazilah, falasifah, Jabariyah. Ulah kadinya kudu nuturkeun tekad Rasulullah sallallahu alaihi. Salat mau 4 rakaat tuturkeun Rasul ngan tekadna Qadariyah. Salah kan? Fattabi'uni cek Rasul teh. Kunuturkan kami teh dohir batin lain dohirna 4 rakaat ari Rasul mah keur salat musyahadah jeung makrifat ari urang jadi Mu'tazilah jeung falasifah. Kira-kira aya yuhibbukumullah ka dituna kan dijelaskan ku Allah di Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Lamun anjeun cinta ka Allah tuturkeun kami cek Rasul Allah mika cinta ka aranjeun geus jadi kakasih Allah enak hirup magang geus jadi kakasih Allah mah urang ge kakasih sok nanyakeun pagawean teh jeung budak Pak 400 juta rek ka kedokteran 800 juta dibere we nanyakeun geus boga gawe naon sia ka aing tah bener kan urang mun geus jadi kakasih Allah wah enak kan tidak ada yang jauh semuanya dekat. Tidak ada yang sulit, semuanya gampang. Digampangkan ku Allah. Di mana Allah nulungan sanu bisa mempersulit. Tidak ada cita-cita yang tidak tercapai. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Tidak ada utang yang tidak terbayar. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, tidak ada utang yang tidak bisa dibayar. Maka kekasih Allah mah tidak pernah mencari duit, tapi selalu punya duit. Lamun kisah kira-kira nipis tina hate datang di jamak nu mere duit. Dengan duit tapi selalu punya. Tidak pernah membeli makanan enak, tapi kalau makan selalu enak. Dia mah duitna loba, beli makanan enak, gering geus 2 tahun utah ngadahar opor hayam ge. Tidak pernah membeli makanan enak, tapi kalau makan selalu enak. Itu kekasih Allah. Tidak pernah mencari, tapi kalau butuh selalu ada. Sebab dicukupkan oleh Allah. Ayat rizki makmum. Tidak pernah mencari duit, tidak pernah meminta-minta, tapi orang kerap memberi. Orang minta terus, merek, Bari batur mah tara minta ngan jalma hayang mere terus cekop nih, beungeut tapi kawinan.
Nah, itu kekasih Allah Kang. Jadi tidak ada yang dipersulit oleh Allah. Dan caranya kudu kumaha nuturkeun Rasulullah sallallahu alaihi dohir. Tak gitu kan? Mengaji kayak gitu. Aya nu sah, aya nu makbul, aya nu majur. Matak dina wukuf ge aya 3 tingkat. Wukuf abidin, wukuf salikin, wukuf wasilin. Matak ladang wukuf teh batur mah tajalli ka Allah. Di mana tajalli ka Allah hatena juhud. Di mana uihna mau ngahaji juhud. Bakal kumaha obrolanna lembut sama hati yang juhud dingin, lebih dingin daripada lautan salju. Tidak gampang terpancing emosi. Dicarikan pamajikan kala seuri. Tahun sababna lain pamajikan usalah nyarikan tangtu uing boga dosa ka Allah nu teu katobatan. Dielingan ku panyarek pamajikan. Hari urang mah sok nyalahkeun heula pamajikan dia. Di mana dicarikan? Hari mana? Aing teh melang milih mana teh santri ka Johar Makmur bari. Bari jeung incu kiai dina sar kalakuan jika iblis. Ka waktu bapak ka bawa. Ya Kang, jalma anu mengenal Allah mah semakin tahu Allah, semakin mengenal Allah, semakin dalam mengkaji ilmu hakikat, semakin lembut hatinya. Tidak terpancing emosi. Datang dicarikan. Tunggul astagfirullahaladzim. Moal sepati-pati makhluk Allah jadi mararat karena diri kecuali boga dosa ka Allah nu teu ka istighfaran. Astagfirullahaladzim. Jadi lain panyarek nu ka kuping nu asup kana hate, tapi lisanul hal. Naon lisanul halna? Akang geura tobatan dosa ka Allah nu teu katobatan. Panyarek majikan. Moal nyalahkeun majikan moal. Matak begitu dicarikan bari marah man yang rarayna. Naon sabna dielingan, anu dielingan mah atoh kan Kang kacik lubuk maka dia nuhun ujang kitu mah. Monya dielingan kalau kana wak cangkeng beri kuheul. Di mana rasa dielingan ku panyarek pamajikan. Alhamdulillah bari marah wae rarayna. Astagfirullahaladzim. Istighfaran dosa nu teu apal kuring tangtu aya dosa nu teu ka istighfaran. Gusti minta dihampura. Boga duit 5 juta dibikeun ke pamajikan. Pamajikan nyarekan ka urang nak beungeut teu keheul bari mere duit 5 juta insyaallah moal daek nyarekan deui pamajikan sabab sieun kawalat ku salakina soleh kieu pokoknya dicarekan aing nu goblok gitu. Bener kan kumaha lamun kabur hese deui aing dengan salaki model kieu bener oh pikirna matak tah kitu kan hate anu lembut. Matak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros wa mabirruhu ya Rasulullah kumaha mabrurna haji teh ya Rasulullah it'amut tu'am walinul kalam mere kadaharan omongan lembut maksudna kumaha berehan. Matak jalma koret mah hubud dunia terang apa palai akang terang hubud dunia eta nu koret hubud dunia itu gampang. Matak duit 100 juta di kedengan rek beli sirop teh sanggup naon sapisieun papisah jeung duit. Sabab saking cinta akan duitmu papisah 5 perak oge. Kukuru kana beuteung hendahar duit 500 juta di bantal ini. Koret Pak. Jalma koret hubud, jalma berehan zuhud. Dalin rek neangan duit, neangan barokah tina duit. Matak begitu aya kamanfaatan leuwih barokah, buru-buru ditasarufkeun. Mana keur kuring minta deui ka Allah. Da aya ge diasupkeun deui ka jalan Allah. Manya Allah bisa nyokot teu bisa mere ka urang. Yakin urang. Matak Rasulullah sallallahu istanzilur rizqa bis shadaqah. Lamun anjeun minta turun rezeki ka Allah bilisanil hal naon sedekah. Jadi sedekah mah badra anu disedekahkeun ngadoa ka Allah Gusti seueurkeun deui ieu jalma rezekina da abdi disedekahkeun deui ka Gusti. Teu kudu ngadoa Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran tapi koret mal didengeng ku Allah. Jadi takhalluqna doa minta seueur rezeki mah sing berehan. Mabrur ge haji Rasulullah ditaros itu amut tu'am berehan. Lain balik haji buki koret. Memang ini haji 50% koretna. Ari balik jadi 80 sampai yang kegantian ongkos haji. Saat eta mah kuduna tadi na koretna 80% balik haji ka ditiru 10 deui tah eta ciri mabrur haji mah. Kau mau leungit mah. Walidul kalam sasauran lembut. Jalma anu zuhud lisanun fasih qalbun layyinun hatena lembut sasaurana lembut. Mun sasauran tiis kana anu nguping teh nu nguping hate nu nguping asal panas disauran ku anu balik haji jadi
Jadi tiiskan. Nah, eta hati anu lah semakin dalam mengenal Allah, semakin dalam mengenal ilmu hakikat, hati kita semakin lembut, semakin introspeksi diri, semakin tahu diri. Seueur jalma anu gagal hirup gara-gara tidak tahu diri. Pemajikan minta dipicieun gara-gara salaki tidak tahu diri. Datang mitoha nyumput sieun minjem duit. Eta minantu goblok teu tahu diri. Padahal mitoha teh jalma nu panghebat-hebatna, gede amal solehna ka urang. Naon kahebatan mitoha? Manguruskeun pamajikan ti leutik nepi ka gede, geus gede dikawin ka urang, urang dibikeun ka urang minta buruhan teh. Henteu, sok mun dihitung 100 jutaan kira-kira. Teu minta buruh, wah mitoha orang hebat. Matak di mana datang mitoha buru-buru dipapakeun, teu rek merek insyaallah ngaduakeun sabab nu geus ge mitoha mah loba alusanana ka urang. Ieu mah nyumput ciri nyem duit ci kira-kira. Gitu enggak geus urang tuluykeun deui. Naon jaminan nu mun haji jeung umroh? Manggung sebelumnya. Jaminan nu mun haji jeung umroh tilu kan di Allah. Mana al-hujjaju wal ummaru wafdullahi. Nu marunga haji jeung umroh delegasi Allah. Catatan di kodom mubrom nu kudu angkat umroh ayeuna termasuk Kang Haji sesepuh pesantren bojona terus kudu sanesna. Nu teu kacatatan mah mesti geus daftar tiraha ge moal bisa ini. Leres. Semua makhluk ada di dalam genggaman Allah. Sing yakin moal maut kecuali di mautan ku Allah. Cadu lagi moal maut cari kitu di mautan ku Allah. Sah nu bisa ngamautan nu teu di mautan ku Allah. Kudu dua kan. Nah, anu marunga haji jeung umroh derhasi Allah. Kumaha jaminanna? Tilu, yu'tihim ma sa'alu. Allah mere kana pamentana. Suhunkeun ka haji, santri sing palinter saroleh teh dia. Soleh heula we penting mah, ari geus soleh mah beunghar, ari pinter rek naon ge. Leres, ari geus soleh masalah. Pesantren sing maju, masyarakat ieu sing saroleh, usahana sing lancar, doakeun ke wajengan di ditu di multajah. Di makom ijabah di raudhah di ditu raudhatun min riyadil jannah antara makom Kangjeng Rasul sareng mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak di raudhah di dinya ngadoa doakeun urang tasih anu karaji ka dieu komo sing balungan nu asal bodoh sing jadi pinter amin nu asal siseup rezeki sing jadi lancar amin anu usaha pajejeut sing normal nu iman lemah sing jadi kuat nu ibadah ngadul sing daekan nu sebut doraka sing nganorang tah gitu naon deui hiji jadi tilu aula eta mah kumaha situasi we nya kecekrek leutik nanggung hawu 4.000 hiji ge geus 1.000 tapi nu jangkung badag mah opat ya teu naon kuat teu tah kitu geus tadi doana teh hiji naon anu dipenta Allah masih hareup jaminan tekan keur munggah haji jeung umroh. Mata guru pepatah hayang beunghar gampang munggah haji sing ikhlas balik beunghar di Mekah. Oh. Kuning cenah wing teh ieu teu beunghar. Bisa jadi beungharna ke di akhirat ente mah sabab mun dibikeun di dunia geus katingali kicep jiga maneh macam Allah jadi Firaun beunghar teuing teh geus nu aya ge cukup di akhirat ge dicikalkeun deui asalna ku Allah dibalas engke dibalas pembalasanna sabab di akhirat dibikeunna. Tuh. Jadi lain berarti teu mabrur nu teu beunghar balik ke Mekah bisa jadi di akhirat anu panikalna teh. Sabaraha tikalanana wah geurang ke dibejakeun. Nu kadua Kang wa yastajibu lahum ma da'au. Doana diijabah ku Allah. Oh. Doana diijabah ku Allah. Hiji pamenta dipasihan, doana diijabah. Allah Ta'ala nukatilu wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin biaya nu dipake umroh ku Allah ditikal 1 juta tikal alfa alfin biaya 30 juta kali 1 juta 30 juta berarti 30 miliar wah hebat tidak itu benar diberi 30 miliar balik pembalasannya tahun gua matak sih mau biaya ke Mekah ka ditu di tikal 1 juta tikal eta nu mami doakeun sing mabrur mun hajina nu tilu jaminan Kang Haji dipasikeun teran doana nu ponoke nya Kang sok urang doakeun ayeuna
Tapi tuturkeun abdi ulah yang diaminan hungkul ngaruna we ke ajengan eueuh teh ripuh. Kudu doakeun masing-masing. Anu muktabar ti Rasulullah nu ponok doa anu keur haji atawa anu umroh. Engke doa ieu doa engke dina musafahakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Zawadakallahu taqwa wa wajjahaka fil khairi wa kafakal hamma. Katalarnya make bor kudu di dieu. Keulah dituluykeun dina pangaosan sanes. Nah eta doana, muga-muga Allah makalan anjeun ku katakwaan. Ti kawin berangkat kang haji lengkana sagala urusanana dihitung takwa ku Allah. Amin. Wa wajjahaka fil khairi, muga-muga Allah taala yang hareupeun kana kaalusan, lancar segala urusan, umrohna lancar, moikotna lancar, sagara lancar. Da aya nu umroh teu lancar. Naon jawabna? Eta unggal tawaf balikan ka dupak batur. Bari jeung duit batal ka dituna. Atawana duit leungit di Masjidil Haram, atuh ripuh minjem ka batur. Teu lancar. Aya nu di dituna batur mah keur sa'i, ieu mah sasab ulin ka Masjidil Haram salah niat. Batur mah arek itikaf ka Masjidil Haram, ieu mah rek ulin. Begitu datang ka Masjidil Haram teh naik langit hiji, kala teh hiji 2 3. Ka mana Kang? Rek ulin da bisa ditanya kurang lembur teu apal. Tungtungan orang pada bari ulin ngitung tiang Masjidil Haram hiji 2 kakar 70 poho lawang balik 2 poe teu bisa balik. Diantarkan ku askar bingung ulah papangih jeung kitu Kang Haji. Wa wajjahaka fil khairi, muga-muga lancar segala urusan. Wa kafakal hamma, muga-muga Kang Haji sareng sadayana papugan itu oge jamaah anu bade angkat. Naon? Ulah dipanggihkeun jeung kasusah, ulah dipanggihkeun jeung kabingung. Amin. Lancar segala urusan. Eta doa. Zawadakallahu taqwa wa wajjahaka fil khairi wa kafakal hamma. Keur musafah. Yang lantaran bisi poho keur musafah, hadak ayeuna geus geuring dipimpin. Tinggal sasalamanana hungkul. Dua nama atas ayeuna. Engke di beunang sumping papakeun. Papakeun naon cing? Pasok papakeun kan sumping, lain papakeun korma. Korma mah gampang beli di tasik di dia 2 kilo kabeli ewang, kabeli laras kan? Sajadah loba di dieu kadina eta. Mapageunna mustajab doa jeung hilimna hate Kang Haji balik ke Mekah. Hilim teh lembut. Hilim teh tergampang amat mun aya salah. Itu eta hilim. Sifat Allah hilim. Al-Halim. Kita nu katas deket jeung Allah mah dipasihan pangaruh-pangaruh hilim. Mata tara gampang teu gancang nyiksa. Allah miga ayeuna ningali abdina salah sina tobat heula keur diantep langsung disiksa. Lamun langsung disiksa malah jalma reugeujeg. Sia kudu salat subuh berjamaah fek teh henteu rengkot sukuna. Hiji da isuk deui kumaha liwat salat mah seng kenca di mana reugeujeg. Lamun tiap dosa jalma dibalas wala langsung henteu ieu mah geus 30 kali liwat salat subuh ge anger we keneh. Hirup usahana lancar kene langsung disiksa ku Allah akibat gorengna dipasikan henteu. Al-Halim Allah taala. Hiji hilim manahna nu didagoan ku urang. Kadua mustajab doa Kang Haji karena umroh doakeun budak abdi hese salat doakeun sok penta doana tah mapakeun eta lain korban nu mapakeun. Ade ngan bari ngadoakeun doana kerang teh Bu. Aduh si ibu ngal lu Mekah sok nganteur teu hafal doa nganteur aku sunah we cenah jengan da kahafieun ya Allah mah ngadoa ku sunah nya ngan ahsanul kalamul arab bahasa Allah bahasa Arab pun bisa mah tapi ku sunah ge nya teuing mah daripada teu ngadoa teu naon kan ngan paling hebat bahasa Al-Qur'an bahasa Arab bahasa ibadah bahasa bisa diganti kula budang gula sok eta salat Fatihana bisa teu itu bisa diganti bahasa naon ek diinggriskeun bahasa balas jago bahasa Inggris ayeuna Fatihah rek diinggriskeun ayeuna mah ku Fatihah jadi teh salatna bahasa ibadah bahasa Arab di akhirat bahasa mananyana malaikat man rabbuka bahasa Inggris. Kan bahasa Arab pun biasa sok kurang doa dewe keun isukan ge
papagih. Muga-muga sing tiasa widi salamet di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ia cek ilmu bahasa Arab, cek ahli ma'ani, lamun ka guru ajakum. Lamun ngaji. Wa ghafara dunubakum. Wa akhlafa nafaqatikum. Lamun umratakum. Qabilallahu umratakum. Wa ghafara dunubakum wa akhlafa nafaqatikum. Moga-moga umroh anjeun dimakbul makjurkeun. Dosa-dosa anjeun dihampura balik ti Mekah tetes umroh saperti anu benewe lahir ti padutuangan ibuna. Wa akhlafa nafaqatikum. Sanajan teu didoakeun geus janji cek Rasul Allah 1 juta tikal diganti, tapi didoakeun deui kurang. Moga-moga Allah ngagentos tilas biaya muga haji anjeun, umroh anjeun. Sabaraha anu tadi cek Rasul? Alfa wa yakhlifu alaihim ma anfaqu alfa alfin. Tah 1 juta tikal digentos ku Allah. Amin. Moga-moga ieu pangaosan dibarokahkeun langkung teuing abdi pilih haji aku ceuring kadaguan. Sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagakeun seunur ka kersana guru urang sadaya paparin ilmu pepatah dohir sidarang batin, mudah-mudahan maslahat manfaat wabil khusus kami kersana pun guru umumna kami urang sadaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sok sanaos doa para toseur supados langkung barokah panjenengan beribadah sulukeun di doana ti kersana pun guru. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana tabarak wa ta'ala rasulullah. Amin amin amin. Allahumma ja'alna umratan umratuha wa sayahuma maskuro wa danbahuma danban maghfuro wa tijaratahuma lan tabur salatan salahatuma salatan mahdiun subhanallahu alaihi wa salamun bil fa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.